sok lah tenang hidup udun hidup daripada kampanye partai mentak ribu nih kampanye udun nah besok kan orang nyen kayak pakai serat partai udun pasti bakal loba peserta ini wingi daek lah jadi jurkam lamun aya partai udun dah lambangna ulah rokok da sok beunang ku cakra beureum no smoking lambangna ku gambar asbak ai asbak teh nyaeta hartina leuwih ti heula asbakun eta teh ngaran bahasa Arab teh leuwih ti heula ai asbak mah teu pantes nu udud asbakna ditukang di anggar we di hareup asbak mah selaras jeung ngaranna asbakun itu teh leuwih ti hareup eta diantawisna. Jadi walaupun suasana kita bagaimana sedang berdoa saudara dina waktos kuring ngadoa aya jalma nu langgeso teh daek cicing anu curang-curang bari malawun aya oge nu ngope pangorikeun bobogahan masing-masing HP cicingna kan tong ribul HP maksudnya gitu aya oge nu ngalapos bari arudun sok sanaos surang teu apal kana makna tina eta doa kalayan harapan mugi Allah temgakeun ijabahna amin ya rabbal Master of Ceremony ya kaharti teu pakam bocah kaharti oh paingan Allah betul sunatkeun ulah teu mun ceuk nini panarti panci ceuk budak ngora pangarasa cara ceuk sepuh pangdung waktu mun kolot nyebut protokol eta tah sunana nu geus kuring dipihormat popo batur salembur nu pangkatna rada ukur dibandingkeun jeung gubernur ngan kiruk teu makmur unggal isuk nangke buktosna kepala daerah tingkat 7 nu geus teu bireukna eta ketua RT datang raskin RT sok pusing datang PLSM RT sok jengkel diomongkeun kudu teu kabere padahal RT teu ngaletakeun RT mah aya PRT aya PRT aya PRT sing sopan adanya PRT dong ya mugi-mugi we pengabdian PRT teh sing pangkat kang rahaya diwales Allah ku kesaing dunya akhirat amin Bapak RW nu teh nyontoan gawe pakadus LPM kali BPD nu nembe capek buruhna teu patingkeun Bapakku nu pintar mangku pintar ngarawuk sadaya parat ka pamerintahan desa nu estu geuleuh jasa para kiai nu tarapak kiai jeung batur selamat sai para ajeng nu teu kabur di ajeng-ajeng dina riungan ibu hajah bapak haji nu teu baraka Allah kanu pinuji ibu-ibu bapak guru nu payus digugung patnas ditiru dumateng para pini disepukan sami rawuh ing dalem menika kang sami-sami kula hormati muga-muga kita sedaya dipun paringi rahmat lan magfirah saking Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Ngartos apa boten? Ngartos apa boten? Ngarti ta ento bahasa naon eta? Ai Jawa jelma atau lain? Jalma mah Sunda, mun Jawa mah Jawa. Ari Sunda jeung Jawa teh teu jauh beda keceu. Dina nyarita lamun Sunda identik kana huruf A. Nah Sunda. Jawa mah kana huruf ye, ai akampan aing kikieuan yo. Nah akeneh wae atuh. Oh, nu kieu mewon. Sunda mah kana huruf Jawa mah kana huruf cek kurang Sunda nana berarti cek Jawa nah sok nyorak nih nyambung cek kurang Sunda kata berarti cek Jawa cek kurang Sunda kata berarti cek Jawa bangkong juri kapan kotok mah hayang maknya katak jadi hayang katak mah bangkong cek kurang Sunda jajak berarti cek Jawa cek kurang Sunda batal berarti cek Jawa cek kurang Sunda kuntul berarti cek Jawa bango ya gitu
kapan kana cek aing oke tuk-tuk pango nah ikut pango kapan aing kumpul jeung bangnu teh sabangsa ning manuk sama beres kitu coba tungtung nage kana laras paduli teuing dah aing mah kana pango maksudna oge dan teh bangun masalah ece eta mah teh sok positif tuh jadi nu dimaksud kuntul teh nya eta naon ini aya je aki-aki parawan second aya second beda hiji yang tukang soal